Assalamualaikum sampurasun. Urang pendak deui di kanal Sunda, tempat diajar mios bahasa Sunda. Ayeuna urang ngabahas tentang kecrik. Sok golosok. Kecrik nyata alat anu dipake keur ngecrik di tengah laut di walungan terutama. Jadi ngadamelna ngangge ieu tah coban. Ieu disebutna coban. Nama tos modern jadi coban teh aya oge anu jadi jasa mesel. Nah, rata-rata hari urang kampung mah ngadamel ieu pondok teuing sih ya coban ieu pondok teuing jadi lebetna alat utama nu pasti ieu tah kenur. Kenur geus kitu aya deui kanggo ukuranna ngangge namina barela. Jadi pupikeun barela jadi tergantung lamun urang bade ngadamel kecil anu kerep kenurna nu alit cobana nu alit barela nu alit pami bade ngadamel badag kanggo lauk anu ageng kenurna ge nu ageng cobana nu ageng meh lebetna di lebetan kenur teh seueur. Terus barela naon ge nu ageng jadi mata naon teh kecrik itu ieu sami sareng di ieu 4 kali jadi jari-jarina lah gitu. Jadi lamun alit nu alit disebutna kecrik, anu ageng disebutna heurap.